Mana teh daripada rebahan tepugu lempangan tepugu mending we gawe jeung urang atuh. Naon jadi mana nitah jadi tukang dewe ka urang nah. Sia mah ceuli teh aing sarua jeung si udeg teu mana meuni wae diajak ngobrol teh nyambung. Lain. Gawe naon? Nagihan. Ninihan naon? Sia ceuli teh. Maka jeung ninihan aing apa tadi titah bewe. Ayeuna ninihan saha bewe saha? Nagihan ka komplek perumahan. Oh mana mah titah nagihan, eta titah muka apotek. Yang naon mana teh nya? Ya Allah, gawe sia ceuli. Kehead. Sok teh nya ramu ku ditah gawe ieu muka apotek. Komplek perumahan, komplek. Oh, komplek. Ah kitu atuh sing bener atuh. Rewosan ngomong bener teh yang duit aing ngam ceuli maneh tarawing. Komplek. Naik teu. Heeh, sok. Naon wae gawena berarti urang gitu. Kayak ku si Sarneng di bejaan ku si Sarneng. Naon jadikan suruh neng. Tadi apotek, anu suruh neng. Sarneng, si Sarneng tuh. Kayak di bejaannya. Sok, gua di mana? Ah, Hari. Sanes teh, sanes paji di abi mah Hari. Mohon Hari. Sanes paji di abi mah Hari. Astagfirullah. Botol gitu ya teh. Hari, sanes paji, sanes. Berarti ya mah balad si udang leungit ieu aya ieu. Tapruk. Hari sanes. Nah, Hari. Hari leres. Nya eta. Sanes paji teh, Mohon Hari. Ah, geus anjing ngomong aing membangkitkan deui. Disebut Pajri. Nami abi mah Hari. Sanes, abi teh tadi ge naros ieu teh Hari sanes. Ajeng pajri sagala da urang mah teh bonge. Nah, karawokan urang teh. Tanggeus wae mah kieu. Ye. Saur Aobi, bantuan agihan. Astagfirullahaladzim. Make jeung nitah ninihan. Abi teh kadu istri teh. Aya pede jelema teh aing teh sudi ditindihan gajah mah. Ye. Saur Aobi. Bantuan agihan di luar teh seueur atos Aobi teh. Bantuan agihan. Ayo mah tos kadu istri teh. Mau jeung kudu nitah ninihan. Ah lu mah picarioseun moal damel na oge di Ieu sarua otakna nya bonge nya ngeres di saruana kapedean pisan. Ye. Nagihan. Ayo mah jadi ya. Kasih obi bejakeun. Urang mah gawena ge saukur eta ka komplek cenah tadi teh. Lain pada ninihan. Muhun leres nagihan ka komplek. Piamongan gede. Moal teu. Jeung mah jeung nitah ninihan segala. Saha anu nitah ninihan? Ah si Obi mah teh balik mere nu kieu ka aing. Jambeul si Obi teh. Obina geron geureuh. Heuh geus aing mah bari naon teh suri ditindihan ku maneh najis teh aing meureun teh deple aing meureun ka si Obi mah balik. Sayang beure jeung lagi aing kudu ninihan cak. Yeuh. Naon? Aya Obi teh kunaon jiga nu teh hideng atuh. Naon? Itu aduh ka aing mah ngarekrut pagawe nu teh hideng deui nu teh hideng deui. Bonge itu. Heueuh da aing anu cageun mah mung ka sok dagang di jero. Da ari urang stres atuh ah we kudu berharap anu kitu mah karek kolot urang. Urang mah geus pangalaman boga gawe anu cager mah di jero teh kada dagang urang mending. Heueuh cik atuh atuh anu kurang ge ulah nu salah denge atuh da ripuh ai kitu mah urang teh aya we kudu amuk-amukan. Dia tadi sesangganan mah aya ku pede aing hayang ditindihan deui cenah. Rada nyambung nu ieu mah. Rada nyambung kumaha tadi we oge pede ka urang rek nindihan ai manehna sagede naon ai urang sagede naon atuh meureun aing teh meureunnan pegek meureunnan. Hoream teh Erina meureun nu teu nyambung da nyambung nya abi ngobrol bieu ge. Mana sok Nyambung geus keriu. tah geura sok geura sok tanya ku sing bener urang mah hoream teuing. Ku teteh jelaskeun gawena kieu sok. Geus tadi oge ieu gawe teh nagihan ka komplek-komplek. Teu harayang teuing aing mah kudu make jeung ninihan dirinya. Saha bari aing goblok pamajikan. Aing mah teh sudi atuh aing mah. Gawena duaan sok. Mana mah teu balik. Pokok ditah gawe karon ditanggil ninihan. Moal balik ieu mah can oge jadi partner geus. Urang mah kumaha boga pamajikan, geus boga pamajikan. Ada urang oge embong teh sudi harayang teuing aing gawe lagi mah jadi. Can anggeus itu kalah kalabur si Obi Gus jeung eta saruana da. Nanya ka nebo teh. Naon deui cenah ieu awewe teh nya. Si pede eta. Kalalotor kieu teh. Paingan cenah. Kalalotor kieu. Awewe teh kekeh teuing hayang ditindihan. Otakna ge ngeres nya teh teu harayang teuing aing kudu ninihan nu kareu. Ah, atuh kukulutus we sorangan. Kurang di dia. Naon teh gitu-gitu. Kalalotor ieu mah cicing. Mana kan ebot teh deui. Palingan kekeh hayang ditindihan. Tah ulah nyowe nu karan itu geura jeme teu ngabayang-bayangkeun geura. Naon? Urang mah keur cicing. Hayang ngomong jeung urang. Teu hayang urang mah ngomong jeung di dinya mah ih. Amit teh mah. Gitu teuing. Harila da. Ah ieu teh jeba kudu cai di mah teh kudu karanca kasia. Ya. Naon didinya make jeung ngomongkeun aing busiat jeung butai sembarangan pisan. Mana masak
jangan diengap ngomong teh. Hirup meni asa sial-sial teh nu si udag aya si oge. Saha nu ngomong mana busiat? Aing mah geus mani teu bau siat teu. Aing mah sembarang. Aing mah teu nita mana busiat. Teu ngomong maneh bau busiat. Aing mah rek arancak ka siat awas cai. Aing mah geus mani. Pede-pede teh hirup teh. Heueuh we maneh bau busiat. Aing sakit sengit-sengit kieu disebut busiat. Lain ceu urang hoream nanya ke si eta mah. Urang teh asa nempo si eta teh. Si eta teh lainna si Ari eta teh orang nanca bolang. Naon make jeung nita digelang segala nya gelang sorangan. Cek aing ge naon. Nya ngobrol we lain eueuh si udah datang nu kieu. Sok jelaskeun. Ceri mana Ros? Teh orang ranca bolang kan. Naon sok we gelang ku sorangan make jeung kudu gelang urang. Aya pede. Anjing nah ari anu barudag meni sok pararede nya. Si nu agung ampun teuing. Man aing mah asa sial hirup panggih teh jeung nu kitu deui ampun. Nah. Ini asa hayang jajan bugis haneut ieu mah ngeunah barena teh hujan-hujan kieu mah. Teu hayang teuing ku make jeung kudu ngeukepan di dinya aing. Sanajan tiris ge mah hayang aing mah. Yeuh, naon nu dirasa? Saha nu yang dikekepan ku di dinya? Teu sudi aing mah teu hayang barena ge. Aing kudu ngeukepan di dinya hujan-hujan tiris Saha nu kieu. hayang dikekepan ku di dinya aing mah hayang jajan bugis. Bugis haneut. Sia mah otak teh ampun, eusina naon matak na eta hulung lah ditutupan we ku topi tah. Coli benerkeun, teu sudi aing diteupan ku maneh tak kekepan galon. Anjing budeg euy bonge datang deui rek naon deui. Naon euy? Ieu ngitung ieu baki. Naon? Ayo urang ngajak kompoy jeung pamajikan. Melang aing mung jeung pamajikan urang-urang we. Naon kalau nawaran selang urang ngajak kompoy jeung pamajikan bawa urang kegeberan di Bandung. Urang ngungkul we. Nawaran pacu. Tadi nawaran selang, urang mah ngajak kompoy. Heeh, kompoy kayak kompoy. Segala ditawaran aing mah. Sia teu cager-cager ceuli teh anjing ti basa ieu anger kitu we omean kenapot ganeng teuing tah, jemplingan kenapot teh. Segala ditawaran aing ngajak kompoy ka mana teh. Allah, aing nu salah. Ceuli maneh benerkeun kenapot ganeng teuing sia teh. Ulah kana motor kieu. Maneh mah kurang normal kana motor anu metik we. Jadi ceuli teh beuki mepet. Tong kompoy, lieur, melang, Ayo urang kompoy. moal, Aing mah. Woi barudak nungguan. moal, sok we, moal, melang urang, moal. Nawaran di selang da. Ngajak kompoy, kita selang da. Mana tukang dagang teh? Teh. Astagfirullah. Aya geuningan. Luas. Ieu. Teh aya sekrup. Bener. Hah? Aya sekrup. Sekrup mah teu aya ge mur. Sanes naloskeun sumur, sekrup kanggo motor ringan teh. Nya, kosong aya oge mur. Sanes tong teh, abi mah semu eta sekrup. Nya, sekrup teh kosong aya oge mur. Si teteh mah aing mah. Tadi nawarkeun semur. Aya tong aing mah lieur. Teteh mah Lieur teh di dinya meureunnan. Kosong. aing mah nanyakeun sekrup moal. Mau jadi mulai mah. Mau kakak lieur, kakak salah denge, kakak tong, kakak lieur.